Gapoy kana tuur. Hadirin Ari sirum daletik teh batur keur babagi teh ngorolos jalan hanap. Nabi no tinggal ieu kantong aya kene yeuh. Kontol sirum. Rum. Sirum mana sirum? Cek jelema teh nu ningalieun. Wah, tadi ge ngorolos jalan hanap. Abong sirum. Piceun we ka laut. Tah, sirum teh ari panggih jeung babaturanana cipika-cipiki lain sasalaman eta teh ngaharewos nanyakeun kontol maneh aya can. Nanyakeun kontol. Teu percaya rekam sok kumaneh. Mun aya sireum liwat ngabring rekam. Artikeun ya. Kita teh nanyakeun. Mana aya can. Masuk itu cipika-cipiki gininya. Eta ge ceu para mubalig mah. Oh ulah eleh ku sireum. Sireum ge lamun panggih jeung babaturan sok sasalaman. Eta ge henteu lepat ari nyontokeun kana kerukunan perdamaian mah. Tapi dalam tafsir Israiliyah aslina lain sasalaman. Tapi nanya ke oton maneh aya can. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad. Al-fardis samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Faqad qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadratal mukarramin, para masyayikhul kiram wal asatid al-fudala musani hadir. Matta'anallahu wa iyyakum bi tuli hayatikum wa nafa'anallahu bi 'ulumikum. Amin ya rabbal alamin. Sohibul walain, nu kagungan pamaksadan sekeluarga, upabi dihormati ibu bapak sepuh mewah anom hamba Allah, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musami hadir, mudah-mudahan kurang sadayana dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
dina wong ieu ieu pangaosan diayakeun dina raraga walimatul i'dzal pesta sabada ngageringan putrana sahibul bait nu dimaksud malangkungan acara nu sakieu ageungna lintang ti neda doa sareng restu disadayana mudah-mudahan dimurang kali dipaoskeun yuswana ku Allah Subhanahu wa taala kalayan janten waladun sabiqun anak anu ngalangkungan tina perjuangan ibuna sareng ramana. Wong kitu ini kitu kan bisa eta susu nyabu ibu cek astagfirullah kaditukeun pun ari maneh mun bade masihan can panasna we paling ini hari gila ini kumaha geuleuh teh geuleuh carekan Pak di ngopi ya bangsa teu cipanas we cipanas tapi ulah susu panas nama panas mun wadahna gawe siap nah susu mah alim wadah susu apa jadi kaganggu aing jadi gila ma'asyiral muslimin upami ngabahas khitan sangat erat kaitanana sareng perjalanan Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Upami ngabahas khitan hoyong nyontok ka Kangjeng Rasul moal aya margi kaul sahihna nu dimuat dina kitab Barzanji wa wulida sallallahu alaihi wasallam nazifam makhtuna dilahirkeun Kangjeng Nabi dina keayaan bersih tanpa kuluf dan itu bukan mukjizat karena upami lahir murang kali pameget keayaan tos bersih keayaan tos teu aya kuluf disebatkeun mukjizat sedangkan mukjizat sesuatu anu dimiliki ku para nabi sedangkan di akhir zaman oge abdi sababaraha kali di ulem dina acara walimatul aqiqah si anak tersebut lahirna parantos di khitanan jadi lahir anak dalam keadaan tos di khitan itu bukan khususiat, bukan ketentuan pada baginda Nabi, tapi berlaku daeta mah urusan Allah sahawai jalmi nu dikersakeun ku Allah. Tapi banyak hikmah yang lebih kita pahami. Kangjeng Nabi kacida ngaraksa kana auratna. Jantan ti begitu Kangjeng Rasul lahir maka aurat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tos teu aya nu tiasa ningali deui. Beda jeung anak urang. Anak urang mah boro-boro budak leutik nu geus jalbrog kieu ngahaja-hajakeun gagablegna dideuleukkeun ka awewe lain ngalangkungan VC. VCS video call sek pengalaman bos awewena sarua gelod eta mah darurung jeung reregan lalakina burung awewena
edan video call tataranyang monyet ya cicing gak nyarekan kitu para ibu kacarekan teu ku abdi nyante ari nu sok tataranyang tara di baju jelema apa monyet anu teu boga kaera nempo orat jelema apa monyet jadi nu sok PCS ante eta teh monyet oh aing ngaji hareupeun monyet ieu teu boa aya monyet di dieu anu keleumpang jeta kedua ari Kangjeng Nabi Ibrahim maleres tutina wa huwa ibnu thamanina sanatan leres dina i'anatut talibin bahwa Kangjeng Nabi Ibrahim disepitan di usia 80 tahun ibnu thamanina sanatan menyaya anak lalaki umur 80 tahun yen hadir cek kolot nama KBG anak sanajan cek anak nama ieu teh bapak jadi urang teh aya di tengah abdi we abdi saur pun anak mah abdi teh bapak saur pun biang mah abdi teh anak jadi Kangjeng Nabi Ibrahim oge pantes disebatkeun ibnu da kakarak dikereut padahal usiana 80 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim hiji umat saur Allah umat teh ari urang mah tong nyebutkeun umat nabi we ari ti Allah mah sadayana ieu ge umat anu qanitan lillah umat anu taat ka Allah kadua teu musyrik katilu syakiral li an'umi bersyukur karena pirang-pirang nikmat di Allah Subhanahu wa ta'ala bahasa Nabi Ibrahim lah sebab lanjutan ieu ayat kami dipaparinan wahyu ku Allah maparingan wahyu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Kangjeng Nabi anut ngiringan nuturkeun kana saripati agama nu dicanda ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam karena bicara Nabi Ibrahim jadi ngadongeng pertama dari segi nama Ibrahim itu bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibrani teh tina abaro maknana mentas harita mentas Nahrul Urdun wahangan Yordan di dia aya belah pentas teh ka mana di dia mentas wahangan naon mentas weta jadi bahasa Ibrani bahasa orang pentas Ibrani abirun jalma anu mentas bahasa belah itu bahasa belah pentas mereka sok dijieun jimat geuninganan ku ajengan teh nya pada bahasa Ibrani bahasa urang pentas jadi kecil dikitukeun mah pokona sok dimitos-mitoskeun Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam ye awal mula membangun peradaban manusia Kangjeng Nabi Ibrahim terlahir dari seorang ibu hasil dari seorang ayah yang bernama Azar. Azar kafir dugi ka maotna teu pernah iman makana Kangjeng Nabi Ibrahim begitu istighfar nyebatkeun li walidayya ditegor ku Allah sawaun alaika astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum
la yaghfirullahu lahum. Ibrahim, anjeun lirentong istighfar jang bapak anjeun, tong minta ampunan ka kami keur bapak anjeun. Moal ngaruh rek di istighfaran teu di istighfaran ku anjeun, Allah moal ngahampura ka bapak anjeun jeung kaluhurna sabab bapak anjeun mah kufur ka kami, teu iman teu nauhidkeun ka kami. Ieu ajaran dipake ku NII KW 9 pimpinan Syekh Panji Gumilang, nya pimpinan Syekh Ahmad Rashid Panji Gumilang, pimpinan pesantren Az-Zaitun, yang setelah santrinya dibaiat, disumpah setia, sakabeh nucan milu kamanehnana dianggap kafir. Jadi ieu teh versi Az-Zaitun, urang sararea teh masih kafir ceuk Az-Zaitun. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin. Kangjeng Nabi Ibrahim kecil can jadi nabi, tapi kan disebutna ayeuna, makanya anger we aya hormat aya ta'zim. Kangjeng Nabi Ibrahim kecil, usia 7 tahun. Anjeunna tos berhadapan dengan berbagai macam ujian, cobaan. Tadi ye ka para santri, ari santri teh warasatul anbiya, pewarisna para nabi. Entong mandang jadi kiai ngeunahna wungkul, sabab uing ge kuring ge baheula mak kitu, hayang jadi kiai hayang jadi ajengan teh katingali kehidupanana taraf kesejahteraanana jauh berbeda dengan yang lain. Di kampung eta can aya anu hajian saurang-urang acan, ajengan nama tos hajian ti payun. Di kampung eta panglobana daging domba pasti ajenganana sabab kurbanna teu dibagikeun. Di kampung eta pangloba-lobana pare pasti ajenganana sabab zakat ti dieu datang kadinya jentin fakir miskin kalaparan. Baheula teh kitu. Jadi mandang jadi kiai teh teu kabaca ripuhna, teu kabaca ujianana, nu kabaca teh nikmatna. Jika jalma rek nikah nu kabaca teh etanana we molorna, teu kabaca ripuhna hate ngurus rumah tangga. Kangjeng Nabi Ibrahim diuji sejak mulai usia 7 tahun. Di samping diuji, dicerdaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, Kangjeng Nabi Ibrahim naros karamakna ka bapakna Mang Azhar teh. Ayah, iya Ibrahim, ari ayah teh nyembah teh kana naon? Cek bapana pangeran urang sararea teh itu panon poe matahari. Oh iya, karena Nabi Ibrahim masih kanak-kanak nya ari kitu mah pangeran urang teh matahari. Nabi Ibrahim nongkrong ti enjing ningalikeun matahari. Barang sore magrib matahari teu aya. Saur Nabi Ibrahim, pangeran urang matahari. Berarti lamun keur aya panon poena urang teu boga pangeran, terus lamun panon poe geus teu aya alias surup pangeran urang saha? Ah, teu ngarti maknya aya pangeran leungit sakapeung. Naros deui, Bapak abdi mah teu ngartos ari panon poe sebut pangeran mah. Berarti ari peuting mah urang teu boga pangeran.
kerjana berang ngungkul. Saur Mang Azhar bapak Nabi Ibrahim, tuh pangeran urang mah bulan. Barang ningali bulan tanggal 14 bulan purnama. Indah halodo. Saur Nabi Ibrahim, oh hada robbi ieu pangeran urang. Barang makin isuk bulan tenggelam. Lamun eueuh bulan pangeran urang saha? Gagal deui wae. Ningali bintang, oh pangeran urang teh bintang. Ternyata siang bintang tenggelam teu aya. Oh berarti lain. Ari barang ningali bapana kur kieu we ungkluk-ungklukan. Salam alaihim. Salam alaihum, salam alaihum. Nyanyian-nyanyian Yahudi nu dinyanyikeun di pesantren Az-Zaitun. Terus gitu teh bapak teh nanaonan nyembah pan ieu teh pangeran urang. Lain Allah kade pangeran mah ismun likulli ma'budin ngaran kasakur anu disembah. Nyembah kana naon eta pangeran disebutna. Sesembahan eta pangeran. Baheula mah pangeran teh ngan 5 kade lain Allah. Pangeran urang mah Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad, Al-Fard, Al-Somad, Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tos kunci di dinya nu urang mah eta. Ieu pandongeng Nabi Ibrahim. Pangeran teh baheula teh 5. Aya tokoh-tokoh nasional baheula dijadikeun patung. Hiji ngaranna Wad, 2 Sual, 3 Ya'uq, 4 Yagus, 5 Nasro. Pangeran teh 5 baheula. Jadi patung teh aya ngaranan Wad, 2 Ya'uq, 3 Yagus, 4 Suwa, 5 Nasro. Kusin lain kuson. Ta pangeran teh baheula teh 5. Eta unggal isuk jelema-jelema nyaremah eta. Sore nyemah deui. Saur Nabi Ibrahim ari eta nanaonan make ungkluk-ungklukan kanu kitu. Cenah ieu teh pan pangeran urang, coba tanya ai pangeran mah sok nyubadanan kana pamenta sok ngaijabah kana doa. Coba urang menta ka pangeran. Ngajawab moal. Ari pek teh ceuk bapana, "Woi Ibrahim, pangeran urang mah la yusmi'u wa la yubsiru, teu ngadenge jeung teu nempo." Saur Nabi Ibrahim, "Lima ta'budu ma la yusmi'u wa la yubsiru." Nyaho ge pangeran teh budeg. Lolong. Teu nempo. Na make nyembah kanu kitu. Cek Namrud, cek Ibrahim hati-hati. Cek ieu bapana saha Azhar, hati-hati Ibrahim. Bisi kadengieun Namrud. Namrud itu bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Lamun bahasa Ibronina Nabukhadnezzar. Lamun Firaun bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an. Lamun bahasa Ibronina teh Ramses. Firaun alias Ramses, Namrud alias Nabukhadnezzar. Ini beda bahasa. Ari Ibrahim tina naon? Eta teh tarkib masjid jika ba'labaka. Jadi ba'lun jeung bakun dihijikeun jadi ba'labaka. Jika marane boga budak awewe pedah ngaheujeun poe Salasa, poe Rebo ripuh, poe Kemis teu naon, poe Jumaah lahir, budakna dihijikeun ngaranna Sarboah. Salasa, Rebo jeung Jumaah. Kemis teu kabaca, da Kemis mah cenah teu naon inungna ge cager heula. Ibrahim ini bahasa Ibrani. Ib artinya bapak, him artinya umat. Ibrahim bapakna umat. Ismail
menggunakan bahasa Ibrani make shin lain sin. Ismail make iya Yismail. Maknana Isma mendengar Tuhan. Jadi budak nu ngadenge ka pangeranana. Isro hamba Tuhan. Jadi Israel teh hamba Tuhan. Ieu ge Ibrahim bapana umat. Pas pagi-pagi isuk-isuk Namrud ngumumkeun Nabukadnezar. Pokona ayeuna sadayana untuk merayakan pesta ulang tahun saya sebagai raja, urang pesta bakar ikan kambing guling di laut. Berangkatlah semua orang merayakan ulang tahun Raja Namrud. Tengah-tengah perjalanan Nabi Ibrahim pura-pura sakit perut, nyeri beuteung. Hoyong uih. Akhirnya pulanglah Ibrahim kecil, Ibrahim cilik, seorang diri. Kamana asupna? Kabihara, ke tempat penyimpanan patekong. Mun jika urang mah umat Islam ka masjid. Siga Kangjeng Rasul Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Siga jelema panganten sanajan bari tarapati ka masjid, giliran akad nikah nama sok hayang ngagunakeun masjid. Jika jelema anu pae sanajan keur hirupna tara ka masjid, geus modar mah disolatan di gubuk ka masjid. Jadi aya nu kitu. Ya, nah giliran kojor mun hayang pangharupna ditunana ge mayit teh. Ayeuna keur neangan dalil barudak euy nepi ka ayeuna teh. Hayang neangan dalil kaul-kaul doi atuh dua rupa nu keur diteangan. Hiji hayang neangan dalil nu ngameunangkeun nyolatan mayit di tukangan. Asli. Nya keur neangan katerangan can manggih dina sapinah tong gede-gede heulanan. Safinatun Najah Kasyifatus Saja Takrib Fatul Mu'in Tufatul Muhtaj Nihayatul Muhtaj Mubni Muhtaj Mahalli Muhaddab Majmu Syarah Muhaddab neangan katerangan nu ngameunangkeun nyolatan mayit di tukangan. Jadi rek kieu jadi kiai di lemur teh. Ieu mah jelemana osok biasa akur jeung batur sok ka masjid. Tuna ku aing di hareup buyung. Ieu mah jelema lalaki tara ka masjid. Tuna ku aing dina teras. Kurang salat di ditu kabeh ka hareup ngiblat. Mayit di tukangan. Pante keluargana nanya, kunaon bapak aing dituna di tukang? Cek urang dijawab, bapak sia keur hirupna tara pisan ka masjid. Makana salatna ku aing di tukangan. Neangan dalil namun aya cek aing ieu kateranganna dina kitab anu tah hayang kitu teh. Nu kadua neangan katerangan teh ieu kaluang urang tos ihram nya ihram umroh haji tahallul nyukur dicukur tahallul dina tahallul lamun urang can tahallul tong wakang ngagunting buuk batur ye ka Mekah teh jeung bojo beres tawaf sa'i rek tahallul lamun urang acan urang teu ngakang ngagunting batur geus urang kakarek meunang ngagunting batur. Ieu teh keur neangan kiasanana hayang aya kias-kias we nu ngameunangkeun kieu. Ajengan nu manehnana can kurban teu meunang mencit domba kurban hayang kitu aing ngakahayang. Teu hayang neangan katerangan nu kitu. Lamun aya kaul-kaul dhaif we teu meunang mencit kurban keur ka jalma
nu pribadi manehna can kurban wah geuna aing sigana ajengan teh bakal kurban paheula-heula geuleuh atuh dai giliran ngaku sok geblek alhamdulillah abdi mah sapi 8 domba 16 ditanya teh ku abdi nu saha teh nu batur kabeh ari sia teu acan goblok teh ngerakeun ayo ngatur nu batur ai babagina teh meunang kawas nu gelo ari kalurah mah nyarekan BLT kadinya PKH kadinya BNB bantuan pangan BPNT kadinya aing mah teu kabagian ari kabatur mah bebeakan ari pakte main lagi ngabagikan daging kurban ari kabatur mah ceret 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 kamanehna mah cot nya punten ajengan pilih aya da aing antara da digituan beuki genteu gua batur mah babagi teh ceret ari ka manehna ieu makanya Kang Haji nu Kang Ajengan ti namo abdi mah kakarek usulan mun aya mah kateranganana sanajan kaul doi prek dipake hiji teu meunang mencit kurban kanu manehna can kurban aing atoh supaya ajengan kurban ti heula era euy sok jadi bangus masyarakat eta teh nomor kadua hayang aya katerangan anu tara ka masjid di sholatanana lamun maot di tukang dua ngan can aya teh can aya waleran dugi ka ayeuna nya duka abdi anu boloho kana kitabna teu pati apal da pugu ge lain jelema bisa ngaji we ngeutu pidato mah da nyabak mik babahari orok ge bisaeun nya mun hasil mah lakuna penari we nya kasep ongkom nya sakieu mah lumayan nya tujang para jumbo mah dan deui urang ngadongeng Nabi Ibrahim deui bener aing ngawangkong teh bertanggung jawabkeun Kangjeng Nabi Ibrahim uih ti payun lebet teh kana-kanang berhala doan tapuarah eta palu ceuk hiji kaul mah paksun patik eta patik ditampol-tampolkeun kana awak angkura pangeran nu laleutik nu buadag hiji diantepkeun disesakeun tuna we palu teh disampaikeun tat pangeran anu panggedena Nabi Ibrahim nyantai we begitu datang nu tos arulin termasuk bapana termasuk Nabukadnasor alias Namrud ditingali pangeran berantakan tangkurakna buarja dawuh poloan beteungna rajet eueuh pejitan dadana rajet eueuh hatean udah batu pejit di mana aduh ya saya jelema nu macam-macam ka pangeran aing ieu apeh eueuh nu ngaku aya nu ngomong saurang teh eta kompayana sok aya wae provokator masuk aya wae sanes tadi teh aya fatayan kuruhum yuqalu lahu Ibrahim Kangjeng Raja pangeran teh kamari ge berita mah tos beredar yen aya hiji budak ngora ngaranna Ibrahim teh budak Azar Ibrahim teh ijideun sebeleun ngewaeun ka pangeran urang panggil Nabi Ibrahim eta bapakku goblok-goblokna na eta mang ajar kolot di urang mah sanajan anakna bedegung giliran ditewak polisi mah kajeun ngajual sawah melaan nu jadi anak ieu mah lain begitu nguping Nabi Ibrahim rek ditangkep ceuk Azar ngomong
matana sia kudu ngagugu ka kolot ari jadi budak kopae kadinya raja podaran kadinya naudzu billah. Nabi Ibrahim ditaruh Ibrahim ya A'am tafa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim anjeun lain ieu maneh lain nu nampolan pangeran kaula tapi ka rajet kieu saur Nabi Ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum nu nampolan ieu gegedugna maksud Nabi Ibrahim kabiruhum gegedugna kaum teh nyaeta anjeunna ngan Namrudna boloho naon ceuk Namrud mah kabiruhum teh gegedena pangeran meureun amok pangeran nu gede teh sabab nu nyembah teh sok ka pangeran ulah leutik wae ari aing teh disembah ngamuk pangeran gede ditampolan pangeran leutik kabeh geus seueuh nampolan dituna patikna tak-tak nu panggedena tapi bari kitu oge Namrud ngomong tapi kan pangeran urang mah torek teu bisaeun leumpang cek Namrud ngomong Ibrahim hei pan pangeran kaula teh teu ngadenge teu nempel teu bisa ngomong eta ngajawab dasar kamu pipintereun teh aduh nang goblok ai sia nyaho ge budak make disembah nya siga jelema hayang beunghar ka kuburan pupus eta teh paehna ge ku balangsa bawani ku balangsak nepi ka pae nyai ziarah ka makom ulama ka para aulia mah da tujuanna ge lain hayang beunghar tudzakirukumul maut supaya urang eling kana maut yo majara kalau wong we bisi teu nyaho manehna ge paehna teh kumalarat ayeuna ku urang di jarahan aku pantas dari super melarat. Ribu Nabi Ibrahim waya budak bahaya lamun diingu ieu. Tentara prajurit siap gunukeun suluh sing loba tuaran kai kabehanana geus dituaran kai jeungkeun benteng ku batu purungkeun seuneu purungkeun Nabi Ibrahim di talian pananganana sareng dua peana terus ngagugudag Nabi Ibrahim dialungkeun kana durukan nu ageng teh Nabi Ibrahim teu acan dugi kana seuneu dialungkeun Allah Subhanahu wa taala ngadawuh qulna ya narukuni bardahu wa salaman ala Ibrahim kami nu agung nyarios wahai seuneu anjeun kudu tiis jeung anjeun kudu nyalametkeun ka Ibrahim menurut akal logika manusia tapi ka poe ieu can aya bejakna seuneu tiis bisi maraneh teu percaya nyobaan ngaduruk imah terus maneh asup kana durukan imah kana imah nu kahuruan coba disimut atawa bubuk tutung nu ngaranna ieu mukjizat seuneu jadi tiis ka Nabi Ibrahim atas perintah Allah wong seuneu teh gagaduhan Gusti Allah ari Kangjeng Nabi Ibrahim jalmi pilihan Gusti Allah heg wae seuneu ngan kacek kudu nyalametkeun ulah ngaduruk ka Ibrahim. Kun. Malaikat Jibril dipiwarang ku Allah Jibril, labbaik ya Rabb. Canak selimut di surga. Tuh. Khalili Ibrahim keur diduruk seuneuna tiis. Nabi Ibrahim dina lebet durukan disimut seakan-akan berada di ruangan AC. Sok kahati teu ku akal urang seuneu tiis. Tapi ka iraha ge moal ngarti lamun dipikiranna ku otak mata kade mun mikiran agama
ulah selalu ngagunakeun otak. Da otak kurang mah terbatas. Atuh kahakanan 7T rek pinter kumaha. 7T teh tarasi, eta kokak, terong, teri, paling unggul tahu, tempe. Nyarek pinter kumaha makan daging ngadaguan 7 na batur. Aya nu hajat tatangga ngadak-ngadak bau-bauna we mangameuk. Nya arek pinter kumaha da pola makan ge 7T takokak, teri, tarasi, tomat, tempe, tahu, terong. Wah, apes. Ma'asyiral muslimin, moal ngarti akal urang ngemutan mukjizat kumacarana seuneu jadi tiis ka Nabi Ibrahim dugi ka malaikat Jibril lungsur nyanak selimut di surga nyolocot tiris da eta surak jeritna atohna tajem goblok ajar ge bapakna pan ngaran lamun awi haur mah geuningnya hek dibeuleum sok sing beledag sada teh makan geuningnya beledag sada petasan cocok ka cenah kajutna ucap beledag deui wah eta mah beuteungna bucat euy beledag deui wah eta mah huluna naudzu billah eta kafir nu puas. Tapi ingat, di balik biadabna orang-orang kafir, pimpinan Namrud alias Nabukadnasor, masih banyak makhluk-makhluk Allah yang sayang, merasa iba dan kasihan kepada Nabi Ibrahim. Sejak mulai binatang paling gede sampai binatang paling kecil, mereka ikut andil bela sungkawa miluan nyiram eta seuneu. Pertama manuk piit, gede teu apa piit? Leutik. Lamun seuneu sagede seuneu imah gitu kahuruan. Pernah ningali kahuruan teu? Tah siga kitu, lamun dicebor ku manuk piit pareum moal. Ieu piit init neangan wahangan. Begitu mangih cai diheum-heum caina. Diburakeun ka dinya, kahebos piitna, modal. Saha nu pae? Seuneu apa piit? Piit. Jol deui bangkong. Aclong, mangih cai cokot, hung-hung, nepi ka dinya dibuajeng, diburakeun, pae saha? Bangkong kana seuneu. Nabi Ibrahim anger we kieu tiris. Sireum. Mun ngomongkeun sireum teh sok teringat cerita Kangjeng Nabi Nuh baheula. Tindak ngajeungeus peuting kudu ngadongeng. Bener. Sireum. Ari sireum lamun panggih jeung baturna sok kumaha cing? Salam. Kumaha? Salaman. Tah, ai sasalaman teh naon maksudna? Silaturahmi. Nah, kupingkeun. Dalam tafsir Israiliyah. Tafsir Israiliyah. Cerita di zaman Kangjeng Nabi Nuh. Nyimpang heula. Tuna Kangjeng Nabi Ibrahim dugi ka seuneuna disiraman ku sakabeh makhluk engke samper deui. Nya aing ngadongeng mah aing ngaji kudu lamun nuna carita kudu disamper deui. Mata loba mubalik ongkoh rame tapi teu laku, pan bingungan balik umat. Ngaji neueuh nu parat. Gerak pinggeun. Nuju Kangjeng Nabi Nuh. Nabi Nuh teh Nabi Ibrahim teh bin Tarikh bin Azar bin Tarikh bin Salik bin Palik bin Argu bin Arfaksad bin Matusalhin bin Abir bin Kinan bin Sam bin Nuh. Jadi di Kangjeng Nabi Nuh ka Nabi Ibrahim teh 12 keturunan. 12 keturunan. Nuju Kangjeng Nabi nuju menang waktos anjeunna ngadamel parahu engke dongeng jang muharam papanjang nama ieu mah saeutikna we sireumna bab sireum. Ieu makhluk digunukeun sadayana sajodo doma eme muning sapi pokona ulah aya satwa anu punah wayana jenting sajodo kedah dicana
gajah sajodo, meong sajodo, sadayana we sajodo. Tah saurna Binu kieu kade ieu kapal berlayar. Selama pelayaran tidak boleh ada yang bersetubuh. Teu meunang aya nu beger. Teu meunang. Man kajadian anjing beger, kumaha nyebut dari ka anjing? Udah hese wayahna we nya. Sanes jorong da anjing. Anjing jalangan, nya geus kitu ada bahasa anjing. Dilaporkeun ku ucing. Nuh. Maneh naon kok lu anjing? Itu dia anak. Naon? Anjing. Anjing teh kunaon anjing? Dari mana kunaon sia teh jeung anjing-anjingan? Anjing di anak anjing. Kunaon? Gitu. Oh, akhirnya ku Nabi Nuh ditingali. La ilaha illallah, ieu anjing teu ngawaru kalapat jalangan dina jero kapal, kumaha lamun kapal berat. Akhirna dikutuk dugi ka akhir zaman di mana anjing lakian sok hese angusna sok gegerungan lila. Di zaman harita ada teh teu percaya papai ku sia sejarah na ka ditu teu ngarti geus dengikeun. Ari ucing kuduna marro amingkum munkaron fal yughayyiru biyadi. Kuduna mah ucing teh ngomong harita. Nying tong lakian kuduna mah ngomong. Dar kalakah di beja-beja nya nepi ka ayeuna dikutuk. Nu ngaranna ucing lamun rek panganen sok jiga nu pasea beberwekan heula di luhur. Eta teh tiba heula di zaman Nabi Nuh kajadianana. Nepi ka akhirat we dipegang ke anjing lamun rek lakian di kadua aya ladangna. Sabab anjing ngarasa teu enak kagorenganana di beja-beja ku ucing nepi ka ayeuna mun aya nu pasea teh paribasa kawas ucing jeung anjing. Ieu bab sireum. Pantri teh tina sireum lain ngomongna ge. Tah, ceuk Nabi Nuh sakabeh sato nu lalaki menghadap. Sehubungan telah terjadi pelanggaran pasal 285 ayat 1 KUHP. Ya, pasal 285 ayat 1 KUHP tentang perbuatan seksual. Maka dari itu demi menjaga keamanan dan kenyamanan berpelayaran diputuskan mulai hari ini dikorot bobogaan lalaki kabehanana punten da kasato sanes kajalmi. Pokona mah kontol gajah dipotong. Kasato sanes kajalmi. Kuda dipotong, kantongan ngaranan. Make bandrol meureun. Kontol gajah. Ana paku gantungkeun. Kontol kuda. Nya punten da ieu mah ngajina babakitan ngabahasna ge bab perkontolan. Jeung sato nu diomanya aing kudu cicit sia teh nyawa. Cicit kucing. So apik aya hirup. Nya. Tah, gunukeun kabeh papai, hayam, meri, manila, muning, sapi, medoma. Kasireum. Setawar kadinya, yeuh geureut padahal kantong. Gus selami kaparek berlayar saur Nabi Nuh kasadayana para diberitahukan kepada semua para penumpang yang berada di kapal ini jangan beranjak dulu di tempat duduk, gunakan segala sabuk pengaman dan sampai dinyatakan kapal berhenti dengan tertib. Sehubungan perkontolan akan kami bagikan satu persatu. Sekian dan terima kasih. Kemanya kudu kumaha tuh ngomong hese. Memang gitu. Nah, maklum kuda. Da kuda mah tukang balap. Begitu katingali darat, galadag kapal geus dibuka, langsung lumpat. Ari barang lumpat poho kontol teu ka bawah. Kuda balik deui ka jero kapal, nyokot kontol gajah. Terapkeun ku kuda. Kita dongeng muharam mana enepan eta bab nu tadi Nabi Ibrahim.
Begikeun doma panggil bikeun jung ini terapkeun deui. Sapi bikeun muning hayam. Coba giliran gajah. Hah? Mana kontol gajah ueuh? Nu aya teh anu kuda. Oh, meureun tadi kuda lumpat maok anu gajah. Matak dugi kayeuna aya selisih. Gajah mah gede kontolna leutik, ari kuda mah leutik bobogaanana badag. Nepi ka lamun aya lalaki santri di kobong rada ngemplat teh sok disebut kawas kontol kuda. Rada ngemplan. Awak rada kitu-kitu tah. Ya, begitu lah pokoknya mah da. Ngemplan deh pokoknya mah. Juga baterai batu ABC, batu tilu. Dah dipakai ngangkat kastrol teh kuateun. Agak poe kana tuur. Hadirin. Ari sireum daletik teh batur keur babagi teh ngorolos jalan handap. Nabi Nuh tinggal ieu kantong aya kene yeuh. Kontol sireum. Rum. Sireum mana sireum? Cek jelema teh nu ningalieun. Wah, tadi ge ngorolos jalan handap. Abong sireum. Piceun we ka laut. Tah sireum teh ari panggih jeung babaturanana cipika-cipiki lain sasalaman eta teh ngaharewos nanyakeun kontol maneh aya can. Nanyakeun kontol. Teu percaya rekam sok kumaneh. Mun aya sireum liwat ngabring rekam. Artikeun ya. Mana aya can. Masuk itu cipika-cipiki gininya. Eta ge ceu para mubalig mah. Oh ulah eleh ku sireum. Sireum ge lamun panggih jeung babaturan sok sasalaman. Eta ge henteu lepat ari nyontokeun kana kerukunan perdamaian mah. Tapi dalam tafsir Israiliyah aslina lain sasalaman, tapi nanyakeun oton maneh aya can. Sireum tah balik deui kana dongeng Nabi Ibrahim. Sireum oge berangkat neangan cai kawalungan. Begitu aya cai diheung-heum sagedena ge sungut sireum. Rek dipurakeun ngajol teu bisa nungtungna demi menyelamatkan nyawa Nabi Ibrahim. Sireum berjuang sampai ngagejeburkeun seuneu ku manehna. Nu peryogi dijadikeun ilmu ku urang sadayana dalam perjuangan lain berhasil jeung teu berhasilna, tapi berjuangna heula. Soal berhasil lain urusan urang, tapi berjuang heula, kerja dulu. Khidmah heula ka salaki, mun anak sepitan heula, pasantrenkeun heula, ngajikeun heula. Soal jadi ajengan jeung teu na lain urusan urang eta mah punya kodar masing-masing. Ya mana ayo mikiran kiai mah cenah sagala geuna aya anak maneh teh di pasantrenkeun. Ya. Jadi artinya berjuang dulu para santri, ngaji heula kas takdim. Istiqomah anjeun di pesantren. Soal balik ka lembur jadi ulama jadi ajengan jeung teu na lain urusan urang, kewajiban urang geus cupar. Sireum melaan matak disebut lagi hayawanun muhtaramun, hayawan anu diagungkeun ku syara, termasuk sireum. Teu meunang ngahaja-haja maehan sireum. Jeung sireum satu-satunya makhluk Allah yang bisa diajak bicara. Buktina Kangjeng Nabi Sulaiman ayat surat An-Naml, ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junudu wa hum la yash'urun fatabassama dha'ikan min qawliha. Sireum keur di jalan
Nabi Sulaiman jeung para tentara narek liwat ya sireum beureum rajana nyongcong tarik teh sireum beureum raja sireum ngomong ka para tentara ka sireum-sireum kecil, wahai sireum-sireum ngarampih maneh burung ka kandang bisi katincak ku Nabi Sulaiman jeung bala tentarana. Nabi Sulaiman terang di payun aya sireum ngan ka kuping sorana ku Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman mengerti dengan bahasa-bahasa binatang. Gumujeng Nabi Sulaiman seri balik deui ka Nabi Ibrahim. Diduruk dalam hitungan lebih daripada 5 hari sampai dengan 7 hari. Cek logika urang diduruk 7 poe bari sunu terus-terusan disuluhan hancur moal. Hancur cek urang. Tapi kata Allah tidak. Nu tadi teh qulna ya narukuni badahu wasalaman ala Ibrahim. Begitu seuneuk geus parem teu make damkar blambir teu sapareumna ku sorangan samodarna ku sorangan eta seuneuk. Pas diriksakeun tadi namarek nyanak debu-debu abu-abu tina pembakaran Nabi Ibrahim ari pete keur disimut we. Disimut di jero durukan nu neungrak ngan ukur 2, hiji tali nu nalian kana panangan, kadua tali nu meungkeut kana sampean eta mah neurak buuk salamar baju sajuwir teu aya nu neurak saeutik-eutik acan kusaha eta ku Allah dikumakeun seuneuna diiskeun. Hadirin, ieu Kangjeng Nabi Ibrahim dari masa kecil sudah penuh ujian. Matak disebatna ge ulul azmi, jalmi nu ngagaduhan kaagungan. Teras deui Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus masa kecilna sapertos kitu sampai dibakar. Terus masa tua Nabi Ibrahim diuji deui ku Allah. Kedah naon mencit putra yang bernama Nabi Ismail. Ditambah deui Nabi Ibrahim kedah ngeureut gagaduhanana ku nyalira. Kita nanti matakan tasawur Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakum minal musyrikin syakiran li an'umi ijtabahu adahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Sanyanyana Ibrahim eta teh hamba kami anu taat ka Allah. Oh Kang, hayang mulia mah kudu taat hiji. Yang bisa diambil pelajaran dari ayat ini yang pertama, Nabi Ibrahim teu ujug-ujug mulia, teu ujug-ujug ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim melalui proses dan perjuangan. Hiji taat ka Allah, contohin anak karena perintah Allah kudu dipencit sanajan ujungna wa padainahu bidzabhin azim diganti ku Allah ku tetebus anu agung pepencitan anu agung nyata gibas di surga. Tapi mengerjakan dulu taat. Urang di lembur ari mulia hayang ari taat mung santri di pasantren ilmu hayang masyarakat mung Kang kala tarum ilman watat rukat ta'ab tong ngimpi memeh molor hayang boga ilmu ari mung ripuh mah wayahna we lamun hayang ngarih kudu peurih lamun hayang ngakeul kudu cangkeul lamun hayang nyapek kudu daek lamun hayang nyocol kudu getol. Eta perjuangan anu kedua. Walam yakum minal musyrikin. Kangjeng Nabi Ibrahim teu musyrik. Akidah kita perkuat. Akidah orang sadayana akidah ahlus sunnah wal
jamaah. Upami di Indonesia dibawa bendera Nahdlatul Ulama, tuturkeun we urang mah para ulama, tuturkeun para masyayikh. Ngan beda nuturkeun ulama jeung nuturkeun Kangjeng Nabi beda. Ari nuturkeun Kangjeng Nabi mah ku Allah dinas, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Nu dicandakeun ku baginda Rasul canak, anu dilakonan ku baginda Rasul turutan, nu dilarang ku baginda Rasul jauhan. Jadi Kangjeng Nabi mah mutlak teu aya pilihan, tong nyebutkeun bener jeung salah. Nu diajarkeun ku Kangjeng Nabi sadayana pasti bener. Namun bijil nati ajengan mati ulama aya beda. Khud mal sofa wada makadaur. Canak anu saena kantunkeun anu awonna. Sanajan bijil ti ulama, bijil ti ajengan, komo ti mubalik, nu saena canak nu awonna kantunkeun ngan kades sia mantong ngaji senal aing jadi dicokot nu alusna. Rumit senal gara-gara aing ngomong gitu di mana tapur ngaji sohor bandi paksa dipentak cek wae teu deui ngam sagegeur apana laku aing berhubung dipentak. Ma'asyiral muslimin, nomor katilu syakirul li anumi, keur matoat teu musyrik, syukur karena pirang-pirang nikmat di Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sahibul bait ningalikeun rasa syukur ka Allah padahal ieu teh ngocorkeun darah dina gagaduhan putrana nya. Tapi karena perintah Allah dokterna mantrina dibayar. Coba lamun salah ngurut euy. Ditah ngurut eta kalah kana coli. Dibui moal. Wah, moal praktek. Lapor polisi. Tindakan pidana kriminalitas. Bener begitu. Tapi eta mangeureup eta aman. Wes mah budak gering, nyeri, leweh, kolot, hajat. Ieu nandakeun ridho karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam teu ridho mah moal. Ridho sepitan putrana hajatkeun onang para kori ulem para mubalik tatangga goroan kabeh daging buagi kabeh angina ngari puasa belum bagi kabeh matuh ikut sapi hiji komando mak ngomong negeri mah bagikeun kabeh sasatuan teh kana barang hakan teh tara eling nya. Takilu rupa hiji taat ka Allah, kadua teu musyrik, katilu syukur kana nikmati Gusti Allah. Bedana urang sareng Kangjeng Nabi Ibrahim dina akhlak kan saeutik ngan patukang-tukang. Kangjeng Nabi Ibrahim mah tarawa katuang upami teu acan aya tamu. Jadi selalu masak, tos rengse masak Nabi Ibrahim megatan anu ngalangkung. Bahasana kaula abdi nuju teu raos mam hoyong aya anu ngarencangan hayu ieu mah ngarencangan abdi we. Tah Nabi Ibrahim mah kitu, hari urang mah lain lamun rek daharan jose mah ditutupkeun deui engke we. Ieu kajadian pernah nimpa ka abdi di imah teh keur sorangan pun bojo nuju teh aya nuju ka Cianjur. Abdi teh nyangu teh ngan ukur samu anu sore kamari bari geus bau caduk teh dina majikom. Nya, ari geus kitu teh aya tamu di Jampang Kulon, inget keneh di Jampang Kulon. Eta tamu di Jampang Kulon teh duaan. Abdi kan dahar isuk teh lohor, matuh. Dahar lohor teh magrib. Jadi abdi mah daharna 2 kali, penting tara dahar deui. Cukup dahar pagi, dur bedug, dohor, terus dahar sore, siang, magrib. Dengan 2 kali makan alhamdulillah kesehatan ya dari semua penyakit dijauhkan. Ari bengek mah loba tim udu da itu mah bongan dewe kudu duai. Nya matak ari mare udu kawin teh sing loba
mana jauh balik teh lalakeun tadi ge 7 jam dugi ka pesantren Al Bidayah teh 7 jam da eureun heula di perkebunan Cibuni. Tah jadi mun ududna kurang ti penting mah warung pan Naruto. Jadi pribumi teh sing rada beda ngari udur ka Haji Sahlan mah hari amplop mah puguh da aing pang jauhna modelna. Nah ieu mah ngalingan bisa poho pohoan si aing monang darah tinggi waktu ngongkosan lemah jantung. Aduh ya Allah ya Rabbi ma'asyiral muslimin. Kangjeng Nabi Ibrahim teu ujug-ujug jadi jalmi mulia. Neme ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah milih, Allah nyelir, nyaring ka Kangjeng Nabi Ibrahim dituduhkeun ku Allah kana siratim mustaqim, dinul haq ay dinul Islam. Mendapatkan hidayah. Wa atainahu fid dunya hasanah. Di dunia kami nu agung masihkeun ka Ibrahim kana kasayang. Disebat ge Abul Anbiya, bapana para nabi. Upami Nabi Adam Abul Bashar, bapana sakabeh manusia. Upami Kangjeng Rasul Abul Arwah, bapana sakabeh roh. Sebab sakabeh roh dicandak tina nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nu agung di dunia masihkeun kasayan ka Ibrahim, dan di akhirat Ibrahim termasuk hambaku yang soleh. Hadirin dina ieu waktos walimatul khitan. Walimatul khitan teh eta teh ajaran Kangjeng Nabi Ibrahim. Tapi Kangjeng Rasul ku anjeun ku margi pribadi anjeunna mah teu di khitan, da lahirna parantos bersih, makana ku Allah dipiwarang tuturkeun Muhammad saripati agama nu dicanda ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Rasul dipiwarang ku Allah kedah anut kana agama Kangjeng Nabi Ibrahim. Lain urang langsung ka Nabi Ibrahim, dan Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi urang diperintah ku Allah kudu iman ka para nabi. Iman Kangjeng Nabi Ibrahim sebagai nabi, siga ka Kangjeng Nabi Isa umat Kristiani mah Tuhan, ari urang mah nyebatna nabi. Siga Nabi Uzair cek urang Yahudi mah Uzairun ibnullah, Uzair teh anak Allah, ari cek urang mah eta teh nabina Allah. Ayeuna Kangjeng Nabi Ibrahim lain urang dititah ayeuna kudu nganabi ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Rasul nu diperintah ku Allah kedah nuturkeun kana agama nu dicanda ku Kangjeng Nabi Ibrahim, sedangkan urang sadaya umat Rasul maknya Rasulna wae dari segi saripati agama jeung akidah nuturkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim, maknya urang umatna teu miluan. Ma'asyiral muslimin terus jam 12 nya, mudah-mudahan aya manfaat sanaos ukuranana dongeng, tapi insya Allah tidak meleset berdasarkan sanad. Barangkali nu disepitan paus susua dijadikeun anak anu soleh, urang sadeu sami hadir tong mungkar di tempat, tong budal di tempat, illa bidzambim maghfur, kecuali dosa dihampura ku Allah sadayana. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.